Tip rahasiah tumbuh ke atas bukan ke samping tah ieu tah makanannya adalah taraje. Hah, taraje naon atuh teteh make jeung taraje sagala. Nya ieu teh awi, awi ngora. Hilap 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 kela teh can salam. Assalamualaikum. Ieu teh abdi teh bade masak awi ngora atawa iwung di daerah kalian naon coba namina nu kieu? Nah, ieu teh rek dipasak we rek di sayur dicipatian. Bumbu namanya bawang berem, bawang bodas, terus santai ieu teh cengek, jeung tomat disiksikan, terus we ditarasian, terus we disalaman tamemeh dipasak teh tadi teh si iwungna teh ku abi teh dikulub heula ngarah bau manehna teh leungit. Tah terus weh ieu teh samaraan, samara namanya seperti biasa we uyah nu kararitu nya. Alhamdulillah abdi mah da katuangeun teh nya jiga embe kitu ngagalaksak sagala dituang. Komo lamun indit-inditan ieu mah nya ka kampung atawa ka sawah sok loba undeureun resep abi mah. Da teuing atuh jiga embe sagala beuki sugan mah tong sampah we sagala dituang, tapi da katuangan kitu teh nikmat pisan pokona mah tajeng asin we ieu teh tuangna. Kurang kurupuk ieu teh hoream ka warungna ge entos we saaya-aya tuh tuang jeung sayur iwung oge alhamdulillah geuningan nikmat baraya. Geuningan ieu teh tos saep wae. Assalamualaikum baraya.